klik hilap ari dina pimik tos di klik stream ari na Facebookna henteu siaran langsungna tadi kitu geuning poho lamun YouTube mah pan lamun stream dina pimik langsung atau otomatis teu ngarti bodoh atuh heureuh ya anu teh tuh udah eueuh tah kolbu ari tempatna niatnya nyaeta dina kolbu ari dina lisan eta mah sakadar sunat ngan urang sok pabalik geuningan namamu terukir dalam kalbuku cenah nya kalbu mah da anjing atuh ngahinakeun eta mah awewe aku cinta padamu dan namamu terukir dalam kalbuku nah teh anjing kudu teh dalam kolbuku kolbu aduh ashabul kuhub ini kahfi deui jama taksir mana teh sekolah ka mana wae lamun ngomong teh mah pala ibrota mangga teu aya ibroh eta tetep bima ku perkara pilisanin nu aya dina lisan maksudna teu ngaruh lisan tapi lamun ngaruh kana hate mangka sunat dinya ma'a awali goslin sarta mimitina ngumbah minal wajib tina bagian wajah tengah-tengah natali anahu karena sanya itu ma'a awali goslin zamanuha eta zamana itu niat jadi lamun lempar pertanyaan kan niatnya dina jero hatenya wajib dan dina lisan mah sunat mangka pertanyaanna iraha urang kudu ngamimitian niat teh naha tadi keur di imah naha urang keur leumpang meme asup ka tempat wudu atawa iraha atawa tahun kamari ya jang wudu asar nu ayeuna teh henteu tapi ma'a awali goslin nyata dina mimitina anu dikumbah ku urang sedengkeun tina anggota badan anu dipangheula dikumbah teh nyata wajah berarti anu ku urang di niatan teh enan zamana niat waktu hari teh nyata ketika rek ngumbah lain rek atuh keur ngumbah wajah tapi sateu acana kan seueur pasunatan di antarana aya doa memeh nyabak cai atawa doa ningali cai alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahurun alhamdulillah ari sada jenis puji anu opat lillahi eta tetep milik Allah ari Allah eta alladzi dat ja'ala nu parantos ngajadikeun itu ladzi al ma'a kana ieu cai tahuran kanu disacikeun da loba cai di alam dunya anu teu suci pas urang rek wudu geuningan cai suci wajib disyukuri dua sunatna naon di kokocok bisi di aya hideung kuku bisi aya imah tumila bisa imah cucunguk tawa tadi geus kokorowot kokobet cocolok sileungeun teh kapan teu munguh nyarelap dina naon dina kuku tah itu tah eta kudu dikumbah ku urang teh dibersihan bisi tos tadi ngacet ngalingan we ku urang bari maca doana teh Allahumma fadiyadaya mimma asika kuliha Allahumma ini as'aluka kalimna wal barakata wa a'udzubika minas sumni wal halaka rabbi wa a'udzubika min hamzati sayyatin wa a'udzubika rabbi ayah durun beres tak kocok segitu kumaha di pasunatan bieu teh memeh niat wudu ya segitu kumaha di doa kekemesna anu sunat teh doa mah jang nyampurnakeun pasunatan teu wajib doa teh jang nyampurnakeun pasunatan anak supaya anu ku urang keur dilakukeun teh ngajadikeun ganjaran anu leuwih ku tujuan ngadoa kumaha doana Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika kocok cai gadiekeun buah ulah kitu oge kita kocok nya canak cai kocok teh si biwir ulah disuruput di kitu ulah tapi kudu dilungsurkeun tina pelemah dia tah dikitukeun nah tinggal ya dikitukeun nah
Kabayang lah berenang itu ke nyawa dinya kabayangnya gua kaget tuh gitu ke hah ditereuy ari kakemasna ku kuku bima mereka kemas tapi aku naon kuku bima nginum teman jadi komo di esan duh hayang sadorkeun ka payun enak teh teu ngarti aduhnya euy heureuy kita tah anu salajengna kakara urang teh naon cenah heureuy Jang Cep ieu mah wios Jang Cep tilu we sareng awan di jeung gunara anu beuteung podi teh kekemas terus gitu nyingreup cai kana pangamung sabaraha kali tilu kali kumaha doana Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni rodin Gusti pasihan ambe ka abdi ku ambe-ambeuna surga jeung abdi diridoan ku Gusti doa apaan nyampurnakeun supaya urang teh lebih naonnya lebih aya pahalana ketika ngalaksanakeun wudu teh kumaha nyeureub cai kana pangamung teh carana bae disakalikeun mangga sareng naon sareng waos non tah tuh ai kakemu babejaan sebentar baru gue ya bae disakalikeun sareng kakemu mangga bae dipisahkeun mangga contoh dipisahkeun kemas kali ulah 3 kali terus kitu terus we naon nyeureub cai kana pangamung nyeureub cai kana pangamung ditagu si cai teh terus gitu antelkeun si memencosna naon teh pangamung kana cai disedot nah bayi tengahkeun kuluna kudu usik mastakana kudu usik keur live kudu dalam masjid euy image atuh ya terus gitu ya teh kudu rada ditengahkeun supaya kabantu digitukeun terus gitu ulah maka dilepaskeun ulah kieu mana wae bisa aleho bisa aya namanya bisa umang di jero segala rupa lah dan terus gitu kurang dia kan tungkupkeun ku pandangan kenca nah digitukeun namanya kurang dibijelkeun piceun aya keneh teh bulut teu kai deui disedot terus gitu ditungkupkeun dikeun piceun aya keneh bulut wah ya eta wios ari beuki lobanya ieu lehor ieu ngamai kadi ieu sedot teh kadi cara mih geuleuh nah terus kitu neme urang niat wudu bari ngumbah naon rarai ngumbah rarai teh anu wajibna sabaraha kali sakali 2 kali 3 kali sakali anu 2 kali sareng ka 3 kali mah eta mah sunat lamun kumbahan anu sakali eta anu pertama kumbahan anu pertamana sampurna contoh urang teh ngumbah 3 kali tapi kumbahan anu kahiji teu sampurna disampurnakeun ku kumbahan anu kadua berarti kahitungna 2 kali pas sunatna menang hiji tuh ayeuna kumaha niat wudu teh nyata ketika pas awal mimiti urang ngucurkeun cai kana rarai ngucurkeun cai kana rarai set simpan dina mastaka di dieu bae dikucurkeun ku urang teh nawaitul wudu'a dituturkeun ku pandangan nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi taala bade kitu mangga bade kieu mangga bade kieu gitu teu naon eta mah kumaha biasana lah aya geuningan geuning santri di WC disada eta set teu naon mangga asal bersih asal rata sadayana ulah kieu hungkul nah ieu mah teu kakumah ulah tah itu eta mah kadua kalina berarti kan kieu doa nya Allahumma baid waji yaumata yadu wujuh wa taswadu atau hayang nu rada panjang salit Allahumma baid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu auliyaika wala tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswadu wujuhu a'da ika
berarti kurang bagi-bagi lamun 3 kali nu sakali diange niat nu kadua kali diange doa wud jeung ka 3 kalina contoh 3 kali yang umah rarai nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori fardo lillahi ta'ala bari ngertegeun na jero hate urang ngalaksanakeun niat kuku bima teh kopi ge nya anu nya varian terbaru kieu nya atau kuku bima na ieu henteu cukean ieu ya terus gitu kumbahan nu kadua ku urang diange doa wudu Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh beres tah 3 kali gitu dibagi-bagi ku urang anu salajengna mana cenah tengahna teh walau bipi'li goirihi nya ieu teh nya oh encan asalnya dengan asa di anu kaduana goslul waji eta ngumbah banget min mabda'i tastoihil jabhati tina tempat ngawitanana ngamparna tarang pantarang teh ngampar ieu teh tarang itu urang teh ngampar teh maksudna teu bukan kumaha cenah abi mah jadi bahasana kieu mabda'a tastoihil jabhah tina tempat ngamparna tarang lamun tarang nada luhur saalit dikumbah deui kadinya tarang nada luhur pisan dikumbah deui kadinya contoh tibayina ieu mah si buuk teh jadina teh di dieu luhur mangka usahakeun kudu dikumbah deui ka dieu bahasana mabda'at tastoihil jab ngamparna tarang da jang jalma anu teu ngabogaan jadi aya rambutan aya rambut anu ti kudrotna ieu aya rambut naon ceri euy aya rambut ya aya rambutnya ti kudrotna di dieu ya mangka bagi si eta jalma ti dieu nepi ka dieu teh kalebetkeun kana jabhah keneh nu matak wajib dikumbah gitu kadewe pamira da laga mah bilih ieu mah bilih diange miksu wahaya tekor aya lahan kosong bahaya tadi ruko dia lahan mun gunul tah lamun gunul mah dikumbah teh kana kodro goliban kana ukuran aya kagaliban manusia contoh seperti gende di korbu jair nah kan itu gunul kadinya ayo wuduna kumaha contoh pertanyaanna eta di korbu jair gundul nati kudrot atau dihaja lamun dihaja otomatis mahena apaleun ukuran tarang mahena baheula sakumaha tah sakitu nu dikumbah teh contoh dari korbuzer buukna teh di dieu di dieu keneh buukna teh cara boneka di dieu nya boneka di dieu berarti tarang saeutik sasenti contohna teh ti kudrotna dari seperti gundul teh sakieu biasa ye ngan abi hayang rada yang pelontos ya pokoknya yang rada keren gitu kan juga nanti sangar gunul gitu mah kurang di gunulan mangka lamun gunul anyar karena dihaja berarti ukurannya nyandak baheula ketika ke aya buukan ti kudrotna ieu mah gundul bu aya panyakit atawa naon ningali kagaliban ukuran tarang manusia biasa contoh kagaliban anak urang mah ti dieu ka dieu teh 10 cm contohna tina halis kaluhur 10 cm kagalibanana contohnya tina halis 10 cm berarti yang jalma anu gundul ti kudrotna eta tah berarti 10 cm nu kudu kakumbah itu ngartosnya mun teu ngartos kuihan deui ti awal abi tina bismillah deui aing ngumbahna teh kusaha walau bipi'li goirihi sareng sanajan ku pagawean salianti si mutawadi nyata jalma anu wudu man atuh kana man si jalma si man atawa kubatur bila idnihi kalawan teu aya idina si mutawadi sanajan teu idinan contoh ieu sanajan teu idinan jalma anu gering kusak jiga anu hese yeun ieu ngumah beungeut teh urang teh teu banyak dadanguan sampeurkeun ka WC cekelan bisirahna dikep-kep goreng-goreng
Kan aneheun nah jelema make jeung mantuan wudu berarti ada hakikatna idin ti mahenana nya tapi jadi wuduna jadi itu jadi bisa mangga wae gitu. Au bi sukutihi atawa ku lain suku trepeh ku kopi mah au bi sukutihi atawa ku ngaragragkeunana si mutawadi si jalma finahwi nahrin dina saumpamana wahangan contoh kieu aya wahangan dia di jalan wah kebenaran adan ieu langsung urang teh ngucubus kana wahangan atau kana cai kucubus langsung digajaya pas sudah bari ketika urang asup kana eta cai bari niatan naon niatan ngumah niat wudu tuluy dengan niatan ngumah beungeut dirinya tah mangka dinya jadi wuduna teh naon ku bisukut sukut teh kan ragrag bisa wae lamun sukut ki bisa wae ya penafsiranana contoh kelempang dina bak masjid teh dinya tah reka naon ari pati pas nincak kana emper kulesa reka ada gubrak na wae tuluy wudu ari rapilan hasil teu naon lamun ningali kana sukut di dieu nu salajengna pinawina ingkana lamun bukti aya syaratna ya ingkana lamun bukti itu si jalma si mutawadi zakiron atanu eling lin niati kana niat pihima dina itu bipi lil goyer jeung bisukutihi wakal wajih sareng sapertikeun wajah sairul a'doi ari sawarena pirang-pirang anggahwata wudu kumasa cenah salianti wajah sapertikeun leungeun seperti tadi leungeun dikumah ku batur sanajan teu aya idin dipanguhkeun ku batur suku dipanguhkeun ku batur jadi wuduna jadi da bahasana wakal wajhi sairul a'doi bihilapi mah ku perbedaan perkara idza hasala di mana-mana hasil non al-ghuslu adus dipilihi ku pagaweanana si jalma kata arudihi sapertikeun ngasongkeun si jalma lil matori kana cai hujan wa masaihi sareng lempangna si wa masihi sareng lempangna si jalma pil mai dina cai pala yustaratu mangka teu disyaratkeun pihi dina itu hasola dina hasola tuh naon dikruhu nyaritakeun si iman atawa eling si iman lin niati kana niat iqomatan karena ngadekeun lahu pikeun itu ta arudihi lahu pikeun itu ta arudihi eta makomuha tempatna itu niat seperti kan kieu tuh muncul urang mah berbeda jeung adus lamun wudu mah urang teu kahaja ngecebur kana cai ternyata caina cai loba tuluy urang teh geuwat di niatan wudu dinya jadi berbeda jeung adus lamun adus mah sarajan teu eling kana niat kecebur urang teh erek adus kabeneran leumpang kana emper masjid gebru teh kana naon tah kana bak masjid teu eling kana niat mangka eta teu nanaon tetep sah naonna adusna palamal ningali kadinya urang asa teu sah nya Kang soalna eta mah kudu non sebenarnya inti daruniyah eta mah wajib aya niat di dinya mah eta lamun ningali kadinya itu tah tapi yang urang kumaha tuh urang wajib niat ngepedah meureun pedah makomuha teh kieu ya makomna maksudna lain berarti meureun lain berarti niatna sapertikeun wudu dina awali jujin soalna ari dina adus mah sakabehna juj tina tiluhur sausap mastaka nepikeun kana sausap suku eta juj anu wajib dikumbah malahan mah anu teu katingali oge ku dibete-bete lamun teh mah bujur ku dibetenkeun ketika wudu jadi dinya teu aya katangtuan elingna niat dina awal ngucubusna tak itu perbedaan teh berarti kadinya bermaksudna teh lain seperti kenu tadi soalna bebas ari wudu mah bebas iraha wae di mana wae tempatna gitu tempatna di mana wae kan kieu nya lamun ngagubrak ya contoh kieu ngagubrak kana cai suku heula langsung diniatan kurang na wae tuluy wudu teu jadi sabab anu wajib dikumahakeun naon cenah wajah heula da aya tartib ayeuna adus mah teu aya tartib bade bujur heula bade gagaduhan heula bade suku heula bade mastaka heula bade sampean heula mangga berarti
mani berarti naon? Nawaitul gusla an khurujil maniyi farado lillahi ta'ala. Lamun junub berarti nawaitul gusla lil jinabati farado lillahi ta'ala. Lamun tina haid berarti nawaitul gusla anil haidi farado lillahi ta'ala. Lamun tina adus tina nipas nawaitul gusla anin nipasi farado lillahi ta'ala. Lamun mayit berada ya teman. Pan mayit itu wajib adus pan. Dan wajib adus itu wajib diadus. wajib diadusan poho. Bebeakan poho satige euy. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu dah. Malah mah jalma anu geus ngaadusan mayit disunatkeun kudu adus. Sunat keneh nya? Berarti niatna kitu deui sami. Nu salajengna nami teh cenah eta masalah tah. Kitu na pikih mah jadi loba lamunan masalah. Tah, berarti nu tadi pal yustaratu fihi dzikrul niati maksudna teu disyaratkeun niat na teh ketika dina beungeut wungkul. Soalna sakabe dina adus mah sakabehna badan eta teh makomna niat. Jadi ngumah suku bisa niat didinya. Pas ngumah bujur heula bisa niat didinya. Pas ngumah ceuli heula we abi mah cenah nawaitu gusla anil khurujil mani lillahi ta'ala. Mangga teu naon. Nu salajengna cenah name teh mana cenah ila muntaha dzaqni nepi katungtung gado wa minal uduni sarang tina mimiti ceuli ilal uduni kana ceuli anu hiji deui ila batina lihyati rajuli iwati jerona jenggot hiji lalaki wa ridoihi sareng godeg duana itu rajul al kasipaini anu kandel duanana aya ukuran anu kudu dikumbah ke urang dina wajah teh kitu nya uyos teh. Jadi maksudna uyos teh kan itu kan naon kitabna teh sapinatus sholahnya. Tapi lalaunan maksudna lalaunan teh gede hanca gitu. Uyos lah nya. Uyos teh gede hanca oge asal naon asal kahartos kitu nya. Mun teh mah hoyong tamat teh teu ditarget ke uyos maksudna teh kitu nya. Buat ting tamat nama 2034 sukan. Wah ya kan asal panjang umur nah. Jeung eleh geleng. Nah. Anu teh nu kudu dikumbah ti Quran tina mimiti wajah, tina mimiti tarang, luhur berarti tah. Tina mimiti jadina rambut berarti tah. Dugikeun kana tungtung gado. Ieu gado. Ari ieu kalebetkeun gado teh. Gado keneh. Ieu teh perkara anu deket kana gadong ke bakal kapayun kayak kan abi mah nya itu rada jiga gonokeun abi mah jadi jiga gadoan itu hampura ieu jadinya pertikeun hese itu ieu emeh teh rating ku ieu kupeah tah ieu teh ieu di dieu teh ieu naon sebenarnya teh tenggorokannya beheung itu beheung di dieu memecosna gado teh di dieu nya tapi ke bakal aya di payun kudu kakumbah nu kadina oge tah. Soalna ieu teh itisol kana kado, macrot itisol ngantel kana naon? Kana gado. Malahan mah ieu teh ceuk usul fikih mah anu ka dieu teh ieu bisa kaasupkeun kana kaedah malayatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Bisa asup kaedah kadinya. Mantap ieu kudu dikumbah. Ulah ka demeh da gadona ge di dieu di dieu we. Ke dieu kan meh ka batas. Alah. Tong gigituan geus kumbah ka dieu keun. Asal leuwihkeun kos ka dieu dikumbah. Eta mah leuwihkeun eta mah. Maksudna kudu dilebihan gitu. Sapertikeun ieu siku ya. Yo si deung ge nya hapunten aya hapuran lah. Siku teh bade dieu nya. Ieu siku teh sakieu tah siku trek. Sakieu siku teh. Tah kudu dileuwihan sakieu ka dieu tah. Malah dina muin kudu dileuwihan lagi opat ramo sakeupeu cenah saku kieu carana teh kitukeun. Teras cepeng sikuna. Nah di batas. Trek. Nah, cek namu ini
ukuran sakieu kudu dikubah. Jang nyampur nakeun malaman ti dieu duikeun ka dieu teh kalebetkeun kana kaedah nu tadi malayatimul ujub teh. Saking urang kudu bener-bener namanya apik dina wudu. Gitu. Malihan mah sunah ketika dina ngumah beungeut kudu kumbah heula ceulina sanajan engke rek dinaon diusap dina pasunatan. Contoh kieu. Allahumma ya nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori fardo lillahi ta'ala. Nah. Tuh, tinggal ya. Digigir teh nya. Ah, di kumaha ka dieu? Kumaha ka dieu? Sanajan engke bade diusap ketika pasunatan. Gitu. Adi. Tuh. Gitu. Namanya sampurna. Lan? Nu seueur berewokan teraskeun nu name. Kumaha cenah ila batina liyatir rajul kecuali jerona jenggotna lalaki mah jenggot ieu nya jenggot teh. Jenggot teh kanal. Tuh. Ya ngoet geuningan. Ya dia. Jenggot teh kanal ka dieu tah, godon ka dieu tah. Tapi aya nu ipis jenggotna jiga mebangala geuning ka goja. Aya jenggot tah. Ka dieu tah. Ipis kan emeh teh kabagi dua ya teh naon disebut teh kastana teh hiji kasta bangala dua kasta koplok nya da nya ngomong nya aya emeh koplok teh emeh anu eueuh janggotan tapi ceulina banyak badag ka dieu wah lamun leumpang teh koplok sebutnya koplok nah kan emeh itu nya tina teh tina janggot kadinya janggot kecuali janggotna anu bener-bener kandel tak eta mah wios kajrona teu kakumaha ge kulitna eta mah teu naon contoh lamun teh mah dikumah kajro teh ieu teh matak lila tinggalin waktu salat mun teh mah dipaksakeun ku urang teh wios dohirna wungkul berarti ieu contoh ieu janggot ka dieu kieu janggot nya contoh ya tak kudu jelas pan pas orang ngumah ieu janggot ka dieu maka ieu dikumah teu kudu jeroan ka dieu teu kudu ieu di rosop-rosop ka jero teu kudu tapi kumaha tuh cekape ku luarna hungkul ieu baseuh keneh pa nya set nah dikitukeun kacoplok dikitukeun coplok nah dikitu jadi kieu tah nah panjang ka dieu lamun panjang 2 meter leumpang heula lamun aya kitu ya mah. Aya panjang cenah teh aya 1 meter dieu teh. Aya di urang tapi cik urang teh naon dina cangkengna teh mang teh kana motor. Kana cangkengna teh aya bulu naon cik urang. Janggot dibelahkeun 2 ka dieu keun. Buat ku panjang-panjang. Tah kategori seperti zaman kitu eta. Jadi teu kedah ka jerona teu kedah. Tapi lamun mampu ka jerona mangga saya pisan. Lamun nepikeun ka teu mata madarat asupan cai ka jero. Gitu. Lamun dina fikih minhajul qawi mah teh wajib keneh kudu kakumbah ka jero. Nu nyela-nyela kalebet teh, nu nyela-nyela dina wajah, nyata jero janggot. Di kitu tah. Carana saya teh kudu baseuh ya. Kan baseuh keneh teu nya, teu cai wajah disodok ti handap tah kitu tah. Sret. Nah, di kitu garam. Beres. Sodok deui ka jero. Supaya asap ke jero. Soalnya lamun ti dieu mah hese, dina ku tangkarakeun sorok. Gitu. Abi janggotan tah. Lucu ieu janggotan. Abi jerawat cantik ieu mah tuh. Korod ge cenah. Teu beakan euy duh. Eta disebutkeun teh anu kandel. Nomor kadua deui wa aridoihi al kasipaini sareng deui jenggot godeg 2 anu kandel ieu jenggot ya anu godeg ngacepat gitu jiga naon jiga lumlum apa lumlum teh na kawung kulit kawung mun kerokan aya lumlum teu apanya teu kampungan atuh da kau gunung uning aja kamunya ayo lumlum teh lesep baheula masuk di kerokan dijieun dudukunan hong wilahong gede bohong nah gitu kan karena lamun di
lamun diduruk teh melepes tah sapertikeun anu kan lumlumnya wah ieu teh godeg ka dieu nya kanel godeg teh ngecepat gitu teh mangka kuduna disodok ka jero di kitu tah ka jero sing asup cai teh kana jero kulit kuduna mah tapi lamun teh mah bener-bener kandel sehingga susah ka jerona biasa luarna hungkul dikitukeun dikitukeun tapi lamun istri kan sok istri masuk aya naon bulu naon teh bulu mayang bulu camang dia teh amis cau mun dia mah bener Kang amis cau tah ieu jadi cauna beak amisna dieu jadi ningali santri masuk amis teh kitu tah cauna beak amisna pindah ka dieu amis cau tah ka dieu langsung sok panjang dieu nya tah lamun wudu kade ulah dikitukeun nah kan sok ieu nya wudu teh si tudung dikieukeun dikitukeun jadi kieukeun ulah tapi kudu dirumbaikeun supaya kakumba dari camang istri mah henteu sapertikeun jenggot lalaki pan nya sapertikeun godeg lalaki pan ngajepat di dieu tapi ukur sakadar dieu kabayang itu lamun santria atau istri ieu na godeg ka dieu pas ditudung teh nyarolok kan dieu moal aya istri mah kitu nah sapertikeun janggot jeung godeg anu kandel eta mah naon ari ieu tapi pangitan kita ngawartosannya pamiyam itu nemet teh wasalisu teraskeun eta dua tah hiji niat dua ngumbah rarai wasali asalisu ari anu kateluna goslul yadaini eta ngumbah panangan dua nana anu nomor katu teh nyata kedah ngumbah panangan di mana ngumbah panangan teh minal kapaini tina dampal leungeun wadiro aini sarang leungeun siku ayo leungeun segitu nya ka dieu lah kana siku da diro ain ka dieu tah ieu ka dieu ma'al mirpaqo ini sarta siku na duana nepi ka dieu berarti jeung siku tina dampal leungeun ka dieu tah jeung dampal ramona ka dieu tah ka dieu jeung ieu tonggongna tuluy diro aini ieu diro aini ieu tah kan lamun di urang mah ieu teh dampal panangan ieu tonggong panangan ieu dampal naon ramo ieu tonggong ramo ieu pigeulangan urang mah Sunda nya Sunda mah ieu pigeulangan ieu leungeun ieu siku ieu pepeuteyan sebenarnya itu pepeuteyan ya soalnya lamun teh mah ajal mah anu berotot itu juga peuteui ngecerno atawa cecengkoleun nah mun disebutkeun diro ain teh ieu tah nah berarti ti dieu ngomahna teh trek mapai kana leungeun diro dieu kana diro tuluy kana mirpak dikeun kana siku tah tengah-tengahna ao ma'a qadrihi ma atawa sarta ukuranana itu mirpakoin in pakida lamun hanteu aya itu yaden nu leungeunnan berarti nu dikumbah teh ukuranana wungkul susah sesana gitu nah, punten-punten ya bilih aya anu jalmi teh cenah da teu aya ieu na ge duikeun kana siku contohna teh ieu si pananganna teh mangka dikumbah teh ukuran aya di nya hungkul nya kumaha cenah ieu teh cenah sakieu ieu ceuk kabiasaan jelema moal mungkin siku di dieu berarti dina sangmet siku ka luhur teu aya berarti kumbaheun teu aya hakna dinya tah mangka dinya bisa dua gambaran bisa teh dikumbah nomor kaduana mun dikumbah menang pasunatan jadi cukup ngumbah ukuran eta hungkul dikumbahna tungtungna hungkul teh eta menang pasunatan nu salajengna cenah teh mana bi'itibari golibin tengahna keneh tah bi'itibari golibin ku ngaitibarkeun bi'itibari golibi amsalihi ku ngaitibarkeun kagaliban misalna itu qadarihima
Wajibu sareng wajib naon goslu jami ima ngumbahna sakabe perkara pi mahalil pardi dina tempat anu pardu min jildatin tina kulitna sakabeh keparduan boe tamararai pandangan suku terus deui lamun teh mangusap sirah salit tina kulitna mutadaliatin anu bijil ilaihi kana itu ma wasil atin sareng daging wa in kharajat sareng dagingna teh dagang sulah lamun sulah itu juga silah do sulah ieu teh lamun sulah mah barang dagangan sulah nabab di jaro sulah barang dagangan teh ada barang dagangan atau omset anu muter dina dagangan itu sulah ieu mah daging jadi wa in kharajat sareng sanajan bijil itu sulah anhu tina itu mananya jildah wadoprun sareng kuku ya kayak orang jelaskeun lah tuh naon maksudna anu silah wa in kharajat anhu teh kieu ya pan panangan kagaliban biasa panangan teh aya ramot sabriji aya 5 ternyata aya anu mutadaliyah nempel di dieu teh atawa anu bijil boh daging atawa tulang dina panangan teh di dieu ye boh mutadaliyah atawa in kharajat naon teh anhu di dieu bijil eta diliwat kumbahna atawa wajib kumbah sami wajib kedah dikumbah sanajan sok aya geuning jalma anu ieu teh ye punten-punten ieu mah nya da kudu jelas aya anu sok cecenet diga cecenet geuningan napalna ieu teh ya tapi kulit aya dagingan di jerona teh tapi bisa diteuk-teuk oge tapi mun diteuk lebar naon hitung-hitung batu ali we contohna teh ieu teh ya mangka di dinya bisa kurang nan haku urang kudu dikumbah atawa ulah wajib geura dikumbah punten-punten ya maaf ya tanda kutip contoh bili aya jari anu tambah nya biasa lagi jari teh aya 5 ieu mah jadi genep jadi 7 jadi 10 contoh nanti sami kedah di kumbah wah keur live we ulah jeung seuri geudeui nah sami kedah dikumbah aya dina YouTube geuningan naudzubillah nya jalmi anu gaduh kelainan naon teh jamur ya kayaknya jamur kelainan naon disebutna di jero teh aya jamuran anu keluar anu jiga ranting gitu nya jika ranting itu geuningan nah sebenarnya tidak kutil kalau tidak kutil nah sebenarnya naon tumor nah itu lagi jadi ya nya pada heuras geuningan kadarieu teh nyarolok kumaha eta keur wuduna kumbah sami kali kumbah contoh di dieu daging atawa dikitukeun jadi X-Men bijil ka dieu cakar opat sret kudu kumaha teh akur mun teh mah aya jelema X-Men di alam nyata kana bijil tulang pan X-Men ka dieu nya dikit dipeureupkeun set bijil tulang set kami kudu kakumbahan pan aya nya udzubillah na YouTube geuningan aya jalmi anu ya kelainan geuning pandangan nya jadi tuluy gitu setiap pori-pori teh jaradi gedean kaluar tina pandangan teh tah eta sami ka dikumbah seperti kena Ipan Jombi nu kemari geuning oki na Ipan Jombi nu kemari seperti kitu sami gak dikumbahan gitu Andi iya aja mah dina Ipan satu ieu mah sami kedah dikumbahan pan kedah jelas ya man tapi sanes berarti naonnya sanes berarti merendahkan atau kumaha naudzubillah sanes ngendek kudu jelas pan wadop henteu kami henteu sanes kan waduh prun sareng kuku nah kuku ge sami wa intola sanajan panjang kukuna aya geuningan YouTube-nya kuku teh geuningan 4 meter 5 meter 2 meter leumpangna teh kieu geuningan kieu we digiplikan tah dalam digapuikeun kieu ngeupat teh ngajalan ruksak tah sami kedah dikum sanajan panjang kukuna ieu teh kuku teh aya sameter sakieu sameter kuku teh lamun ngagupayan teh huk disada ka dieu cedawan pot aya anginan langsung juga hihid gitu tah higahid sami kedah dikumbah eta kudu sing bersih sami gitu
Wa sya'run sareng bulu atau rambut. Contoh pandangan di rambutan ka dieu tah. Camrong ieu jika monyet atau kumaha gitu saben kandel. Sami wa in kasifa sanajan kandel wajib kakum. Wa in watola sareng sanajan panjang itu sya'run sami kedah kumaha. Wa usbuun sareng pirang-pirang ramo. Wa in zadat tah geuning di eta di kuatan. Wa in zadat sareng sanajan tambah itu usbu. Nah, so tadi geuningan. Biasana lamun teh ramo teh 5 ieu mah tambih atawa ngirangan sami kedah kumaha. Wa kharajat sareng keluar itu usbu anil muhadzati tina anu gigireunana. Keluar di dia tah gigireunana atau di tengah-tengah muhadah teh maksudna malebahan bersandingan muhadah teh. Tan jeung ramo atawa inungna jempol atawa curug aya di tamihna sami. Kumaha cenah ieu mah urusan ada abi mah cenah gaduh ramona teh nu bercabang sami di. Katanya kedah kakumbah. Duh jam sore teh. Tere adannya. Tere adan lah. Sekedap dia teh. Arabiun namanya tanya di kemana teh? Nah, Arabiun Arabiun nu kaopatna eta mashu akulli syai'in ngusap ngusap saeutikna hiji perkara min basaratin tina min basarati rosi tina kulitna sirah au min sya'rihi atawa tina rambutna itu roksi. Kumaha cenah ieu teh ngudu ngumbah atawa kudu ngusap huluna si rosi lain. Rosi teh maksudna roksi lain rosi. Rosi keur balap. Kitu diusap suruna lain. Ieu mah ngusap sirah urang tina sebahagiana boh kulitna atawa rambutna. Boh ieuna kulitna dilebet berarti disingraikeun heula. Boh ieuna tah mangga bade naon? Bade rambutna mangga. Kumaha sampurna mah kieu tah. Itu ieu kan lain dikucurkeun kana cai teh. Tapi kedah beda jeung mazhab Hambalinya. We Hambali mah kudu baseuh teh. Jero kulit kabeh cai nan rambut kulit kudu baseuh kabeh karasa baseuh dikitukeun. Kan urang bade baseuh teu baseuh penting dikitukeun asal aya caina kitu nasira. Carana pami dina muin atawa napina bajuri geuning. Ieu dicai asupkeun kana cai atau kucurkeun kana cai si panangan sing baseuh terus kitu tempelkeun kieu tah. Nah, di dieu tah. Ieu di dieu. Bae di dieu mangga di dieu tah. Bae di dieu mangga luhur jeung ceuli. Dikitukeun ka tukang set. Nah eta. Tah kitu. Doana naon geuning? Allahumma harim sya'ri wa basyari ala nari 3 kali. Allahumma Gusti harim mugi haramkeun Gusti ngahalangan Gusti sya'ri kana rambut abdi wa basyari sareng kana kulit abdi alana nari kana neraka Gusti haramkeun hulu abdi mastaka abdi kulit abdi rambut abdi tina neraka. Sok kaceplosan wae aduh. Hek isin nuju laibnya. Bilih anu nonton itu. Aya bade dikitukeun hungkuk. Mangga teu naon. Pentingna mah ngusap sirah saalit. Malehan mana sapina cukup bi alko ilmai ku ngalunggeun cai. Contoh jadi kitukeun nya kecelakeun cek tuluy karasa tiisna dina kulit eta cukup. Ngan eta hukumna saeutik ulah gitu jeung urang mah. Urang mah da jalmi hoyong sampurna nya pamasih ti Allah hoyong sampurna rezeki ti Allah hoyong atau ibadah kudu sampurna. Kumaha tuh urang usapnya biasa gitu kan. Nah itu. Kitu cenah nama teh. Idza lam yakhruj di mana-mana teu kaluar itu sya'ri. Salah. Idza lam yakhruj di mana-mana teu kaluar. Paingna di payun tuh. Naon al mamsuhu anu diusap nyata rambut ya minhu tina itu roksi bil madi kumanjangkeunana an hadir roksi tina batasan sirah nu diusap ku urang teh boh kulitna atawa rambutna ulah keluar tina batasan sirah biasana kumaha contoh maksudna sirah di dieu teh disebutkeun sirah dina fikih manaon dina wudu mah nu disebutkeun sirah dina wudu mah ukuran nu jadi rambut eta sirah. Sebenarnya malah mencek urang biasa
ieu teh kalebetkeun bagian sirah pan pipi damis naon di pangambung soca ceuli punuk masih kan kalebetkeun sirah tapi lamun cek ukuran pikih wudu mah disebutkeun sirah teh mana biti sya'ri nu jadi rambut eta sirah kumaha nu dugul berarti buka sirah cek pikih mah tuh daweuh mana biti sya'ri nah cek tadi balik deui eta mah tingaan kana galibna eta mah dah nuju ukuran jadi rambut teh di ukuran jadi nu disebutkeun sirah teh nu diusap teh nyata anu ukuran jadi rambut berarti ti dieu ka dieu tah ka dieu rambut tadi ka dieu nanti ka itu nya ka dieu mata punuk ka dieu namun aya boneka mangareun atawa Andi namun telah mastaka Andi ka dieu me biasa dibular gidir gua abi tadi disebutkan rambut sirah contoh abi mah panjang cek Mang Fahmi teh tapi nuju zaman gondrong cenah mulis keur disuka hidang cenah abi bahasa santren baheula tau cek Mang Imam teh gondrong baheula cek Mang Aloy teh apa cenah alasan dia gondrongkeun urang ke naon gitu contoh da teh ieu Imam Mang Aloy mah gondrong lah apa eta Mang Aloy ka dieu kana ka dieu sakieu abi mah da ieu teh rambut teh bijina tina sirah di dieu we mah usapkeun cai Allahumma harim syari wa basari ala nari contohnya rambut sirah gitukeun Allahumma harim syari wa basari ala nari bisa teu bisa soalna geus kaluar tina batasan sirah gitu panjang berarti panjang adinya panjang tah anu sok sanajan anu panjang tetep ulah ngalangkungan tina ukuran mastaka ti dieu tah dieu nah berarti rambut anu ngarupa dieu ulah diusap anu geus ka dieu mah soalna geus kaluar tina batasan sirah tapi usap teh rambut anu masih kena dina jero mastaka ukuran manabiti sya'ri kitu cenah eta teh atuh cenah mastaka ge sami kulit ge sami teu kenging diusap contoh da abi mah cenah da ieu ge masih kena kasupkeun sirah da ieu cek dina biologi itu masih kena asup sirah sanajan beuheung contoh di dieu we Allahumma harim syari wa basari ala nari ulah tetep kudu dina tempat jadina rambut gitu cenah itu hungkul asa kitu ge cekapnya sabade deuhur da ieu teh cenah sekirang ka sono da dua deui oh sok tuluykeun wa al khamisu ari anu kalimana gosluri jelaine eta ngumbah sampean duanana ma al ka'baini sarta mumuncangan duanana abi teh bade nyeperteukeun ku sampean abi tapi bilih teu sopan contoh anggap ieu sampean lah nya anu dikumbah teh nyaeta mimiti naon ngaranna teh ramo sampean contoh ieu teh memuncangan pas ugal-ugalan di memuncangan itu ieu nya mata kaki muncangan mata kaki mata kaki gitu ya mangka nu kudu digubah teh jeung etana supaya sampurna leuwihan ku urang sedenget sakeupeuleuan pandangan nah, cara tadi sambil dina pandangan nu salajengna nya teh adi ketang nyelebar asa disu ari anu kagenepna tartibuhu eta tartibna itu wudu kama sapertikeun perkara dakarna dugeus caritakeun kami hu kana itu emak tah tinggal tengahna min taqdimil wajhi tina ngaheulakeunana wajah pal yadaini tuluy panangan parroksi tuluy mastaka parijlaini tuluy sampean dua tah eta nu disebutkeun teh naon namina teh parduna wudu teh sabaraha aya genep nu terakhir nyata tartib pan dina naonnya dina suku aya doa ngumbahna dina naon teh na panangan tadi aya kelangkung panangan tadinya na panangan mah geuning Allahumma numun katuhu Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira wala manu kenca Allahumma a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali aumin waro idohri tuluy pasunatan hilap tadi naon ngubah cepil saatosna ngusap sirah ngusap cepil kumaha carana ngusap cepil ku abi parantos ditelakeun ti kapungkur ngusap cepil teh
abi nyarakna tina kitab Minhajul Qawim sareng dina Irsad ya. Carana teh sampean nanti teh panangan sing baseuh ku cai. Bijil kepeulkeun carana. Tong berarti kepeulkeun dikitu lain. Maksudna supaya katinggal jelas. Nu pangheulana nu digawekeun kepeulkeun. Nu digawekeun teh curug heula. Curugna dimimitian tina lupat lepit anu dohir. Maksudna dohir teh anu ieu tah. Lain dohir ieu dohur lain. Maksudna dohir teh ieu tah. Anu katingali di dieu, di luar. Nu di luar. Lupat lepit di dieu, tina ieu keneh, ieu pentil ceuli pentil ceulinya. Nah pentil ceuli. Srodotkeun kana anu pelebah logakna, kana kamalirna. Nah, kamalir lah mingaranna. Itu kan kamalir cenah ya. Kamalir cai teh. Kamalir ceuli. Srodotkeun ka luhur set. Nah, kana jero ieu kana kamalir ieu tah. Set ka luhur. Nah, ieu kan logak keneh nya, tuturkeun nepikeun ka jero. Set. Pas kana liang eureunkeun. Terus gitu si jempol bukakeun. Jang naon? Jang ngusap nu dieu tah. Cai nu di dieu jang ngusap lohruna, tonggong naon? Cepil. Simpen di dieu. Nah, dikitukeun. Set. Terus gitu bukakeun ramona. Nah. Geus kitu kumaha? Usapkeun kana nu tadi nu acan kakubah tah, ieu can kakubah tah. Can kausap tah, ieu can kausap. Terus deui naana? Ieu can sampurna kausap, ieu can kausap. Bagian ieu teh can kausap tah. Mangka tos kitu ka dieu bukakeun naon tah? Si jari anu tilu deui. Ieu bijilkeun eta mah trek diusap ka tukang. Ah, itu. Ya sakali deui. Doana teh naon? Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayatabi'una ahsanah. Sanak cai set. Nah, teu. Teu cokot deui cai. Puihkeun deui. Teu, Minhajul Qawim. Kumacan abi mati kamari kieu, mangga teu sawios-wios. Mung pedah. Mung pedah sampurna atuh kitu mah. Da kedah naik kitu kan. Nya ting ceuli teh ieu hungkul, pan ieu ge ceuli tah. Jadi mesti kena kausupkeun ceuli, berarti kabeh sadayana. Kabeh teh sadayana teh nya, sadayana. Kada kausap. Carana sarana me curug diserodotkeun kana kamalirna ka dieu set. Nah. Hoyong rada teres tapi mah patas. Nah, eksekutif. Nah, berem lu sih. Nah, karena mah jelas. Wios, kami berkorban demi kamu. Wios berem oke. Mempahami amam kitunya, pahaminya. Ka ade mah pahami. Mun ku abi teh pada dibelah tadi teh ang bedah isin abi teh. Teu acan ieu. So, ayeuna tos 37 duhur teh ayeuna langkung 3 genep tos dah adan kedah teh. Tah sakitu teh namanya kantun enjing mah ku pangarsa guru urang sana diteraskeun kana wajibu pil wajihi wal yadain. Nah, kadinya lah anjeun mah. Tah mugia kahartos ku urang sadayana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.